Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Aya kecinta di luar cinta Allah ialah hijab 70.000 hijab anu kudu diomean ku urang mun urang hayang bersih hayang bersih 70 hijab 70.000 Allah. Dimimitian ku imam ku Tuan Syekh Abdul Qadir mulai kiruh jismani sodar ieu kolbu saya kolbu kurang lamun di ilmu thariqah nu kamari muktamar di Gusdur baheula Meranggen nu kamari di Habib Lutfi di Pekalongan digambar di kamari Habib Lutfi digambar aya lamun nu milu kamari muktamar khusus baroga ta gambar eta baroga lain iya sia ngan milu doang nyatu di ditu milu mah milu di hotel. Wow, nyara ratu guys. Teu nyawa kaler kidul. Aduh, aya gambar. Sodar ke bagian dalam kolbu, ke bagian dalam dari fuad, ke bagian dalam desir. Para pengomentar Syekh Aziz Maroko, Syekh Aziz Amerika, termasuk kitu naon ngaranna tuti itu Afrika Selatan, Hideung, terus dan lain-lain sebagainya. Tuh. Bagian sodar lamun can selesai temenang langsung ka kolbu. Lamun bagian kolbu can selesai temenang ka fuad percuma. Memantak ayeuna ijazah thariqah langsung beat, geus beat sebulan kemudian naik. Sebulan kemudian langsung gitu khotam. Masya Allah aju mencit embe masa thariqah kos gitu lain urusan ruhani thariqah ruh jismani ruh rohani ruh sultani ruh kitu kudsi. Lamun urang encan datang ka ruh kudsi urang manusia biasa kene masih kene biasa can bisa hibran can bisa mulai kuari ruh jismani eta ge di ruh jismani urang teh capek dumantak Kangjeng Nabi nyarita ayeuna urang selesai ngalaksanakeun jihadul asghar menuju jihadul akbar. Sahabat kaget kabeh, ya Rasulullah tenaga geus beak panah masih keneh bobolokot kemudian tameng-tameng geus lesu berserakan sahabat anu meninggal dunia di kandas harta dianggap jihadul asghar urang kuari menuju jihadul akbar wa ma huwa naon jihadul akbar Kanjeng Nabi wa huwa jihadun nafsi
Jihadul akbar adalah jihadun nafs. Kunaon ai itu perang disebut jihadul asgor? Aya waktu seminggu, sebulan. Jihadun nafsi datang ke muralam, datang ke dikubur. Ialah jihadul akbar. Sok, masya Allah. Lantaran urang teh roh diasupkeun ka awak, dilimpudan awak teh ku nabati jeung ma'inya merangan eta bae eta heula ulah beuki dahar, ulah beuki nginum tah sakitu bae heulana. Pan ieu mah keur ngaji ge dahar. Ya Allah ya Rabb. Sakira hayu eta bagian awal sodar. Puasaan kurang, Puasa masih kene riyadhah ngaranna ge geus lain puasa riyadhah. ngajar nafsu. Teu meunang langsung ka qalbu. Eta bae heula bagian awal Ruh jismani. Sok mimiti meureunanan urang merangan teh nyaetikeun dahar. Geus urang beurang malah teu kudu dahar peuting basa daek-daek. Atuh pada bae kumaha euy. Mengkonon sirawa. Lah iya. Wis puasa ditimbang widih. Nambah ge ku timbangane. Sederenge puasa mah iku 50 kilo. Widih wis puasa ana sekintal. Mengkonon sirawa. Tah iya sok endek mangga siap henteu norekat lain zikir. Ai zikir naon? Zikir majang ngabenturan gelbu. Dibenturan. Kumaha dibenturan? Aya nur ilahi. Kurang make napas ya. Teu kanyawan kan secara zahir mah kitu. Padahal eta dina bahasa la ilaha illallah dibarengkeun jeung napas model kos kitu aya energi anu hese dicaritakeunana. Narik napas aya energi buang ka dieu. Lamun urang dibukakeun hijab urang sieun bakal ku cara model kos kitu. Mendak eta lah jangan benturan. Oh berarti zikirna laksanakeun ieu na riyadhah. Sok mulai urang ngariyadoh supaya ulah beuki dahar kumaha. Oh diet make PCO. PCO mah tau mah tuh Inggris tau mah. PAC. PAC mah tau mah cabang. Atuh tah mah PKB. Dengan berbagai nu mantak diit ieu kunaon? Hayang ramping. Moal wusul ilallah paling karamping. Sia nu mantak kurangan dahar kunaon? Ieu ulah sesek teuing napas moal wusul ilallah paling sehat. Sia nu mantak kurangan dahar kunaon? Timbangan we berat teuing asana teu ngarenaheun moal ka Allah tah mah. Ulah aya tujuan-tujuan luar daripada Allah. Hiji be Allah. Masya Allah. Berarti kan kudu boga guru. Besi salah niat. Lempeg Allah. Enggak. Sok eta baheula. Mangga. Berarti urang kakarak datang ka urusan maiyah jeung nabatiyah. Sabaraha bulan sabaraha taun guru anu nalingakeun. Ieu mun hayang nyaho tentang tariko. Ulah sabaraha. Aduh cenah kieu atuh moal atuh sia mah endek ieu moal ditarima ieu. Potongan sebelu gitu mah tuh. Ye, kiai kula hayang datang ke Allah. Nyebrang sia, mun teu 7 bar sia. Sok mulai. Ah, mangga. Mulai ya. Penting mau tidak mau orang kudu hudang. Zikir.
siapa biasa kan handap hudang ge. Waduh, alhamdulillah cenah kiai hasil hudang kunaon? Reuneuh deui. Sama lain kalau siapa? Reuneuh. Lain sabulan 2 bulan. Tah mulai urang ya Allah ya. Pentalah ka Gusti Allah. A'tini ma'rifataka wa mahabbatak. A'tini ma'rifataka wa mahabbat. Ulah loba 3 doa dina ilmu thariqah mah ulah. Allahumma ftah li futuhal arifin titik. Ulah loba teu meunang. Lamun ngadoa panjang dicarekan ku guru thariqah teu meunang. Wow, hizib nasor dibaca, ripai dibaca, hizib syafi'i dibaca. Emang aya wallahu alam lah. Gariung datang ke masyarakat di sini. Asana robana ya di dieu mah, robana ya. Encan robana keneh bae. Oh naik deui aya nu neuk nimpah make jeruk ya ini. Salah lain dengan lain maka kolbu ngadoaana. Itu menang kalau di zaman Kangjeng Nabi doa naon dimaksud sih gitu. Nah, terus. Ya tahunan berarti kan di dia bae ge. Eta kakarak ge urusanana ma'iyah jeung nabatiyah. Lantaran orang menta ka Gusti Allah kesungguhan urang teh kan diperhatikan ke Gusti Allah. Ternyata sia bener horegana. Ya lain sebulan 2 bulan, setahunan. Berek ku Allah. Tak menyikapi makanan biasa bae. Hari aya atuh jeung perlu didahar, aya ulah atuh neangan. Ngaranna mbe gembel teman. Teu, biasa bae. Henteu pernah memperhitungkeun makanan di ka mamana ge. Henteu pernah riweuh ku soal inuman ke ka mamana ge. Kumaha prakna bae satungtung kurang hirup rizki nu bakal nyamperkeun ka urang. Lain urang anu neangan rizki sebab geus dicatet ku Gusti Allah di Lauhil Mahfuz. Poe ieu bakal ngadahar naon, isuk bakal ngadahar naon, imana dan lain sebagainya. Cicing bae oge geus aya tulisanana. Yakinkeun eta. Mulai urang. Bray. Lapar. Lantaran urang nangalep kuat. Beat. Ka Allah pasti Moal aya nu paeh ku sebab green, moal aya nu paeh sebab lapar, paeh ajal, titik. Nah, mulai urang kayakina itu kan dek ngandatakeun yakin. Dek ngandatakeun yakin ieu teh. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Terakhir isbatul yakin. Istiqomah. Nah, tah isbatul yakin urang rasa. Terus orang teh terus. Lantaran atuh ieu dahareun inuman teh pagulidag. Bahasa Uli Sopet teh pagulidag. Loba ya otomatis urang kan maos diri. Aing atuh malah atuh moal pati eungkeuy-eungkeuyan teuing bisi kaganggu. Mengasihkan diri otomatis. Ayana uzlah boga tujuan deka Allah dengan sendirina nyana mengasingkan diri di kamar baik di kamar disiap-siapkan makanan minuman atuh sarua jeung blon tah mah. Nah mulaian kan Dibereng ke Allah biasa baik makanan minuman biasa baik tapi ya biasa baik teu aya hayal-hayal teu aya hayang kumaprak berarti geus lulus hiji dahar mah dahar nginum mah nginum ngan teu nyongsrong jeung teu dihayal jeung kudu jeung sabar hadaran teu kumaprakna jeung di buku babutuhna kudu wala tansa nasibaka minad dunya awak kudu diurus ngan pengurusanana terabaikan waktu kumaha butuh henteu dihuyal dihayal dihuyang dihante
kumaha Allah ngatur bae. Nah mulai lulus tah kuari hewani ruhna ruh hewani dina sodar kene awal sodar di urang kan aya hewani kemenang neuleuh nyingkah haju bae teng 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 atuh teu urang neuleuh susu rada muka teu menang neuleuh nu eplok cendol aduh nah iyalah beuki siapa lain naik anom mulai kurang di perangan eta merangan eta sesele bisa sabaraha bulan sabaraha tahun tam merangan eta ji kiai emang kudu di perangan datang ke ulah hayang pan Kangjeng Nabi tuh saya juga Kangjeng Nabi besok bener Kangjeng Nabi boga 9 engke ya Kangjeng Nabi melain timbul tina nafsu birahi sorangan nang perintah Allah ulah disangka Kangjeng Nabi kawin ka Siti Saudah nang kahaya Siti Aisyah nang kahaya henteu perintah Allah sok urang ge menang perintah Allah mah gae atuh urang bebeja kanu kolot ieu saya pamajikan ku kawin perintah Allah aduh mulai guys nah tsunami datang ya tsunami Allah ya nah ieu merangani boro-boro hayang kawin deui pugunu aya ge supaya ulah moal terkendali ke Allah lamun karesep eta aya kana dahar jeung nginum kuari geus henteu pake kuari geus alhamdulillah kumaha harapna lain goreng jeung bagusna tetapi kumaha harapna ulah milih nu jore marang ditanya kunaon sih make nu jore abeh pajar wali kan teu beres teu beres kunaon sih make nu bagus nurutan kiai-kiai teu beres keluar tidak aturan kumaha harapna ieu nutupan aurat piluh ku adab ka Gusti Allah geus be terlupakan heulanan awal perjalanan seperti gitu moal aya nu teu kitu moal aya mun teu kitu moal usul gua jentas bena sok gua ada peureup moal bisa awal perjalanan mentek endek moal lain lalagaan jeung lain lalaworan ieu mah permasalahanna seperti eta terus dengan kesungguhan Allah mereng ja biasa bae neula awewe biasa bae nu jore nu bagus nu dideleuna hamba Allah nu ngora nu kolot nu dideleuna hamba Allah urang kuari kan dedelan make nafsu oh ieu mah geulis oh ieu mah goreng tapi lamun make nurani lain lamun make ruh insani lain lamun make kolbu lain ulah make fuad make kolbu bae heula bakal deudeuh bae ka sasaha ge sebab ieu hamba Allah sakumaha Allah mere kafir ka musyrik ka munafik atuh kumaha urang ge takhallaqu bi akhlaqillah sok kira mulai diberda ku Allah bakal sesuai jeung aturan haju guru bakal nyahueun si eta geus teu pati resep kana duhar dahar teu pati resep kana unam inum teu pati resep kana urusan awewe nyaho 100% nyaho di mana nyahona aya sinar jelema lamun teresep kana dahar jeung nginum kan diberenya ieu lah nu bakal timbul sinar eta kan perjalanannya baheula urut lamun geus teresep maksudna ke urusan ka awewe bakalna timbulna sinar eta geus teu kudu ngomong jelema di hareupeun wali mah geus gadele oh ieu geus karesep ieu jelema ieu geus karesep ieu kudu bakal grogol ieu mah ieu moal kacolongan aya tanda
sajan urang bebeja bege toriko anu di deule ku nya ya paling ngan loba omong ya tumuhun bae ngan kanyahoan jelema mun geus teu resep dahar teresep minum maksudna teresep dahar mah nginum dahar biasa awakna ge stabil cuman di kolbuna kosong urusan eta nu aya Allah lain ge sinarna urut riadohnya anak kadinya kuari mah kan ngalanjutkeun perjalananna geus lewat nah kuari gawe sarua biasa kawe atuh biasa nyana ge biasa ka pamajikanna biasa Noel biasa nangkep biasa sia masuk seuri heran aing ngan lain deui sebab nyana mah sesuai jeung perintah emang aing teu sesuai henteu sia mah kom bisa teu sebab ente mah nu kaluar hewanina ari ieu mah nu kaluar teh insanina beda tuh jima nu ieu mah hewani nu ieu mah insani bakal beda nah kok bisa atuh kadeulina mah kitu-kitu bae apa parahuan sarua apa ngan anu ieu mah timbulna ti hewani nu ieu mah timbulna ti insani lain nah ieu kan urang keur diolah tah geus mulai lamun makanan jeung minuman geus henteu terhayalkan pakaian geus teu terhayalkan kendaraan geus teu terhayalkan wanita geus teu terhayalkan yakni urusan ma'iyah percayaan urusan nabatiyah pertumbuhan urusan hewaniyah perhewanan geus eueuh di hate bakal muka ta ieu sodarta muka ta bret aya kolbu di jerona di jero kolbu aya sinar lepas ta sodarta nu tadi nu timbul ku ari sinar kolbu sinaran kolbu ta tapi eta sinar kakarag ge metetet karang timbul leutik karak bahan diurus gegedean teh diurus pareum nah kuari urus mangga melalui lelembutan aya latifatul qalbi di dieu aya latifatul ruh di dieu aya latifatul sir di dieu aya latifatul khafi di dieu aya latifatul akhbaq di aya latifatul nafsi ti handap kaluhur aya latifatul qalb nah latifatul qalb nu tadi kuari latifatul qalbi di dieu ieu adalah latifatul qalbi handapeun susu kiri 2 jari latifatul qalbi nafsul lawamah eta al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru al-syahwat al-ghadab piceunan ku sia ayo tak eta bagianna lamun urang geus bisa mulayan sebulan 2 bulan setahun 2 tahun bisa urang sinar ngagedean lah naik urang latifatur ruh di dieu nafsul lawamah as-sakhawah al-qanaah al-hilmu at-tawadu as-sabr di dieu lah kurang dipupu ngagedean encan ai gede jasa mah mulai sinaran kolbu terus naik urang nu ngolah atas bimbingan guru nyaho si eta bisaeun tadi dinya si eta teu bisaeun di dinya guru nyaho mursyid ngaran si eta di dinya seseleh lamun teu bisa-bisa bae ka dipanggil ku guru tadi sia tadi aya naon naon sia bisa-bisa sia naik di dinya kanyawan oh ja kudu kumaha bere ke carana guru mursyid kudu siap mere cara iya nah dibantu kan ku guru dipantau lain sakadar zikir aja dilepaskeun kos momonon segala kapendopo ahli toriko heraning mah emang teu meunang atuh meunang jang sia mah
Ajo emang orang tuh menang. Suara yang itu sih. Ulai. Nah, bisa. Sanajan kakarak 50% geus kanyawan tak ku guru. Sinar aya. Ces. Kolbu sinar kolbu geus lain deui jeung nu tadi. Lain deui teh sinar kolbu mah. Ti jauh keneh murid geus kadeuleuk ku guru. Jadi ya budak. Lamun melak tangkal sirungan jadi. Kumu haju kembangan jadi. Wah. Naon gitu rembai buluna. Bajagong sama. Kajawan. Jadi itu kudu hese ku guru emang Teu kajawan. Oh jadi ya budak. Nu mantak teu ditaek-taekeun ge ku guru teh. Atuh sakikituna bae jalan di tempat. Jalan di tempat atuh sama kos kitu mah. Lamun teu jalan di tempat bukan nyawa. Nyawan. Aya lah sinar. Lewat tina 50% tidinya salat bakal ngeunaheun dijamin 100% geus mulai ngeunaheun salat. Sebab naon? Geus pikiran dahar, pikiran minum, pikiran pake kendaraan geus aya, pikiran wanita geus aya. Andai kata urang keur salat di sisi aya anu liwat atuh biasa bae. Mal di deuleu boan. Di deuleu. Fokus mulai kefokusan teh tidinya. Hayang bae tah geus kos kitu mah tah, hayang bae tah maca zikir teh dibere hayang embung eureun, wajen ku kumaha ge. Geus hayang bae, nu mawa hayang sinar kolbu. Dibere hayang bae. Keur lempang, keur diuk, keur di mobil, keur dibere hayang bae tah ku Allah atuh geus hese tah mah kos kitu mah. Deuk nyekel tas bae, deuk henteu dibere hayang bae kumaha atuh. Geus bae nyana gonta-gantinya na ka sholawat, ka zikir, ka Quran, ka geus mbungeureun kolbuna geus hirup. Kolbuna geus hirup. Terus teh mulai ta ku Gusti Allah dibere rasa nikmat salat, ngeunaheun salat. Geus lamun dibere ngeunaheun salat atuh geus hayang salat bae. Hayang salat bae cenah mah. Geus subuh ge jam 7 hayu bae. Udah sok kasinggung ngaji pendia tuh biasa bae sih. Atuh eta mah istiqomahan bae terus. Ieu perjalanan toriko teh kos gitu. Nah, encan lanjut deh, encan datang ka Ruhil Quds angel keneh. Tah, rasakeun ku ente. Bayangkeun tah perjuangan nu tadi. Ulah waka Ruhul Qudsi qaddasallahu sirrahul aziz kuddisa sirru ulah waka kadinya eta beta datang ke setengah kolbu perjuangan datang ka mana ndeu kumaha nu mantak urang maju embung zikir encan sinar tina kolbuna can sinar urang mah ku nafsu aya zikir ngariung dinu sugih angel zikir ngadoan lagi ditanya sekurasi banyak amat abe gede amplopna seperti eta bae kajen kuku bahagia lumun teu sinaran dek dibayangkeun ukur ya Allah ieu lah jihadul akbar carang jelemana nu bisa bayangkeun eta mah karak ngabayangkeun jaheuh penting kudu hudang mandi urang bebersih sampai ngabersihan kolbu bersihan heula awak tina rupa-rupa kokotor zahir heula beres karak urang mulai batin ka Gusti Allah diuk simpul setelah urang salat perang jeung tunduhna ge setengah itu jihadul akbar. Ayo coba deuk saha encan isukna aya pagawean. Aduh aing lamun henteu lamun beuting hudang itu isuk kumaha atuh jauh mah kajada wali sebagus mengkol lain deuk ka Allah kasih eta. Aduh cada pagawean mana budak kamari teh ngumbahan karung can beres geus ulah ngomong-ngomong torekat kos kitu mah atuh mendingan ngubrus ka sumur bae.
Teu kumaha sia. Sia henteu dibebaskeun ku aing. Tuh kumaha ieu tah jihadul akbar. Ulah neuleuh Habib Lutfi ayeuna ulah neuleuh Gus Dur ayeuna leuleunganana emang kumaha. Ngemantak abuya Cidahu aju cicing bae. Baheula nama aja biasa. Surah-surah ngaji ka harti kebelah jihadul akbar. Masyaallah. Wah rese. Nah, ai eta Ki Abdul Halim tasbih naragak di rel kereta api kiu 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 henteu bisa lanjut ulah neuleuh kituna leuleunganana. Ari eta Syekh Asnawi nu mantak urang di Zarahan kumaha? Atupannya mah babarengan tah jeung Mbah Muhyiddin parung sapi kapanggih di dinya tah di Sabi di Syekh Magribi. Syekh Asnawina naik kuda di dieu Banten ka dieu. Wallahu alam kuda naon. Tuh Mbah Muhyiddin ka dinya naik uncal ti ditu ti Kebon Raya. Cet ngobrol barinya jol bae Syekh Magribi naik mau. Nek kumaha coba eta ulah neuleuh kituna leuleunganana. Tuh nyaho siga tapak. Nyaho nya lagi. Aduh. Nuantak nyaho naon? Nyana pernah tapak. Pernah beneran, lain lalagan kula mah serius. Napaan ge, napaan pelet. Nafsu teh pokok gitu. Ulah dianggap toriko besi sok bangga ku toriko dia jelema ngomong anak toriko anu tes urang geus datang ka mana sia toreka bari jeung rantai urang rantai sia kuy segala torekat segala naon sia ye geus da jadi karak nyarambung pada di dunia eta pada polisi jeung polisi mun kapanggih atuh sarua bae nyana geplak. Wah, kenapa? Sama-sama cepak kita. Sarua. Atuh Ki Pudoli sarua jeung Habib Nopal. Wah, sama-sama cari amplop. Atuh jadi sarua. Atuh sarua jadi ge. Tah idolohi da di dinya, tuh di dinya bae. Haji Pendi kapanggih jeung Haji Obang orang Bandung. Kula ge kaget. Urang kulat. Wah, orenganan sama-sama karung bolong. Nah iya ge sarua geus datang ka dinya akur tanyana. Di luar negeri di dalam negeri akur sebab eta duniana di dinya geus teu kudu dicaritakeun eta akur. Geus seperti eta perjalananna pahit perjalananna terjal sakumaha tadi ulah waka diteruskeun bayangkeun nu tadi bae. Bayangkeun nu tadi. Masya Allah puasa geus lain cerita puasa biasa. Lain cerita puasa biasa penting lain masalah teu dahar, teu nginum, dahareun lain. Babacaan dan lain ieu mah eta tah ngarenungkeun ulah resep merangan eta. Masya Allah dina maiyah Cenapan Habib Lutfi ku hari dahar gini udah sok aja ngomong gitu sih heran aing mah. Biasa gua Gus Dur dahar gitu. Cukup atuh. Teu kumaha. Kau bisa juga sih. Engke ge beda geus jadi makan lain ku nafsu. Kan geus dipicena nafsu enda. Terus aya eueuh nafsu aya. Ngan setiap aya ngaulang istighfar langsung. Aya nu mantak jadul akbar madatang ka maot ge. Engke ge aya deui tet ketika aya deui langsung merenung. Nu mantak loba seorang Zahid keur dahar karek setengah eureun ulah kaget. Aya sesuatu di dirina aduh eureun. Padahal hayang keneh. Teguran batin. Nafsu ye. Eureun nya. Eta seperti kos kitu urang teu ngarti. Kok kakarek ge sacomot-comot padahal mah kadeuleu lapar. Tapi kok eureun. Ya saya nyaritakeun ada urusan dirina tah. Nah. Ya, Haji Pendi misalnya.
tengah jalan dibuka pakaianana ganti ulah kaget berarti kan aya dorongan di batin emang kunaon baseuh pakaianna kehujanan jadi ganti teman nafsu kene eta bangos gitu mah ganti tinu baseuh hayang kanu garing hawa nafsu seperti itu perjalanan toriko ka karak sodar encan ka kolbu naik ka fuad leuwih parah deui fuad mantak diatur babacaanan ge ku Tuan Syekh Abdul Qadir di samping perjuangan nu awal babacaana la ilaha illallah engke nu kadua babacaana Allah sesuai jeung detak jantung hati-hati disesuaikeun engke naik hu geus aya di fuad eta geus lain deui engke hu Allahu Allah tapi sanajan bunuheun lantaran bentuk negara na lain negara Islam di urang mah negara jurig negara demokrasi buatan kafir atau dipakai di negara urang emang kitu meureun baheulana hartina menang musyawarah para syaitonir rajim terbentuklah bentuk negara kos kieu Indonesia nyebut setan kalau luhur orang nu kuari nu baheula teh bab nu baheula mah ditangguhkeun ka Piagam Jakarta kabelah dieuna teu sanggupeun kieu lah kaayaana geus bentuk negara urang mah negara demokrasi lain negara Islam jadi atuh Al-Qur'an tinggal Al-Qur'an hadis tinggal hadis kitab baik anu bermadzhab atau anu non mazhab teu berlaku di Indonesia secara struktural secara praktis mah henteu sebab di urang mah lain bentuk negara Islam lain bentuk khalifah berarti amir sultan dengan keren di negara urang mah presiden sakitu. Jadi Quran teh dilaksanakan mit acan. Hukum mana anu tertera di negara urang? Di urang aya ge aya haji lain urusan hukum wajib hajina administrasi. Datang ke 7 tahun 8 tahun nungguan lantaran anu dipikiran anak urusan pergolakan duit perputaran duit sehingga nu diurus teh kumaha supaya gede kumaha supaya gede teh dipikiran kumaha anak ka Mekah teh taya di negara anu ngezolimna jero kos kitu urang mah di sebagai rakyat atuh teu dosa teu naon. Urang nisobna kuari daftar. Diurus ku pamarentah menang undiana 8 tahun teu kaburu ka Mekah. Urang mah geus niat ka Mekah. Mun diadili ke di akhirat sia can ka Mekah padahal geus nisob deuleu tanda tangan kula. Tingali malaikat ulah sembarangan. Kula geus tanda tangan siap berangkat hari tak keneh. Siapa kula harita kena tah kulantaran pemerintahna ngarileikeun sampaikan ke 8 tahun tanyakeun ka KUA ka ditu camat tanyakeun aya urusan naon dikebal-kebalkeun tak kula kaditu bisa nyarekanan malaikat ka di akhirat atuh malaikat pentur sepun dicarekan jieupan aing dicarekan sial cek malaikat ieu nu nyieun acarana ku aing dibebaskeun sia ku aing mungsang mangsing malaikat jadi itu mandak ajur nama eta nu nyieun aturan tak eueuh di negara urang maling potong eueuh zina rajam eueuh mabok had teu aya korupsi potong malah wae di urang kafir seserian
Amerika tertawa terbahak-bahak, Belanda tertawa terbahak-bahak, Indonesia yang umatnya, yang rakyatnya mayoritas Islam, bermunculan tokoh-tokoh Islam, pesantren loba, yayasan ngebualet, tapi sia make aturan aing serinya urang teka rasa disengserikan punya bodoh amat cenah sia sakitu loba anana. Itulah munku urang disedek-sedek mah urang teh tetep bae di akhirat eleh, di akhirat mah eleh bae. Eueuh kahayang jeung teu pernah mencoba kunaon sieun paeh, jasia diengke-engke ge paeh bae. Make jeung teu memperjuangkeun atuh nagara Al-Qur'an ku sia dibaca, tah urang teh engke disidang. Disidang mentek ulama ngaluarkeun ucapan besing ke disidang geus ngomong kula ge hayang sasaksina Haji Mahmud kabenerannya nanti teu ngabesan. Aduh. Nah, teu salat teh dibunuh. Ku ari kieu nu jadi masalah di negara demokrasi nu ku urang ku ari dicintai ku urang. Haju loba tak bunuhan apa menang kurang dibunuh teu meunang tetep urang aya aturan negara henteu ngabunuhna urang teu doraka sebab aya aturan-aturan secara praktis di negara tinggal engke negara bae tanggung jawab di Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Andai kata aya jelema anu maling ku malaikat disidang sia maling mun nah kunaon sia teu dipotong ulah nanyakeun ka kula lurah tanya lurah kunaon teu dipotong ya tuh kula mah sapira instruksi ti camat sia kunaon teh tupan kula mah atasan woi DT 2 daerah tingkat 2 bupati ngaranna bupati kumaha atupan aya gubernur konde terus naik musat di luhur ge embung disalahkeun atuh sia teh henteu nyieun perda mantak naon dia pan sia teh ustad kiai tokoh masyarakat agama Islam naon salahna mun dijieun perda ku aing engke disodorkeun ka MPR aing tinggal tanda tangan wah atuh engke ditu rame Presiden embung disalahkeun, DPR ge embung disalahkeun, cak DPR pan kami geus ngolah harita perda supaya undang-undang di satu daerah wajib jilbab, di satu daerah haram miras, di satu daerah supaya anomali dipotong. Aju pan henteu ditandatangani, jaku lagi asa-asa nyieun, jaku lagi korupsi pan harita. Mun diteruskeun pan kula lagi kapotong cak DPR, tangkurak sia meureun. Geus bae lah cak DPR urang berjamaah ka neraka bae lah. Nyata jadi sidang ke DPR Golkar, P3, PDI di akhirat ya. Mari kita sidang. Udah, kita putus, kita buat perda berjamaah jahanam. Sia jak bupati teh. Sugan teh ndek nulungan aing. Oh, nu ditulungan. Wari geus ngagebrah tuh jahanam. Nyala sia ngagebrah. Atuh lain huru ngagebrah mah ngagebrah sia teangan ku sia ngagebrah aduh eta mah bahasa Inggris soalnya eta ngagebrah asal nah kuari bagi Umar terbunuh kutiluan maka antara nunitah jeung nu ngabunuh bunuh deui kabeh sidang mana wali terbunuh aya bapakna kumpul akina kumpul dulur-dulurna termasuk pembunuh sidang setelah diponis bahwa ini adalah pembunuh terencana, dengan demikian masuk kepada pembunuhan amdun, maka hasil daripada penelitian positif ini adalah merupakan pembunuhan amdun,
dengan demikian harus dikisos, bunuh lagi. Wah, tegas si hakim ya, mantap. Interupsi. Pembunuh interupsi. Ada apa kamu? Sebelum palu aku ketokan ke jidatmu. Ke jidat. Ada apa? Mohon maaf Bapak Hakim yang mulia, kami sebagai tersangka, sebagai pembunuh atau sudah jelas pelaku, untuk memohon keringanan. Barangkali ada atau bisa di dalam hukum Al-Quranul Karim untuk supaya diringankan dari harus dibunuh turun kepada diat. Coba. Nah iya permasalahan ini saya tampung dan dikembalikan kepada ahli waris. Bagaimanakah ahli waris pembunuh? Bahwa pelaku ini memohon keringanan dari yang harus dibunuh kepada diat. Bagaimana musyawarahnya nanti para wali-wali, para ahli waris? Coba orang rempugkeun, lamun ieu dibunuh deui selesai permasalahan. Urang teu meunang nanaon, tapi kan aya turun dari yang semestinya dibunuh kuari turun kepada diat. Nah ieu diatna kapan 100 onta, sebab aing geus dibunuh mah jam moal hirup deui ieu geus bae kuari mah urang ojol turunkeun tina harus dibunuh kepada diat 100 onta. 1 onta harganya 10 juta, 10 berarti 10 berarti hijina 10 juta, lamun 10 100 juta. Aing cilok ngitung duit mah sia kanyahoan ku aing. Kacek cilok bae, paling yang ngitungna 1000 2000 lihe eta mah. Ieu hijina 10 juta kali 10 berarti 100 juta kali 100 1 miliar. Tak kumaha ta urang teh lamun teh mah 1 miliar. Ye. Musyawarah geus teu naon lah urang turunkeun we ka diat. Nah, putus oleh hakim. Saudara pelaku pembunuhan terhadap Umar, maka usulan Anda setelah dimusyawarahkan oleh para wali-wali, oleh para ahli waris, ternyata ada kesepakatan 100%, maka diterima usul Anda. Dari yang mestinya dikisos sekarang harus bayar diat yang jumlahnya 100 onta. Kos itu tak hakim teh. Tinggal sekarang cara pembayarannya tidak boleh langsung cek hakim, harus melalui saya, sebab yang 100 itu nanti ya saya yang atur. Saya kan hakim, Anda nggak boleh ragu. Kalau tidak melalui saya tidak bisa. Jadi pembayarannya nanti harus setiap hari Sabtu datang ke sini. Ya, nanti itu nggak usah ditanyakan sampainya berapa kepada ahli waris, tidak usah ditanyakan. Itu urusan saya. Hakim blon. Itulah di Lampung teh hakim nggak ada itu. Aslina orang Jakarta. Parindah ke Lampung. Atau nu di Jakarta orang Lampung. Biasanya orang Batak. Jaksa jeung hakim eta 70% di Indonesia Batak. Sebab Batak mah henteu nyaho ka hitut bau seungit. Hitut teh ai urang-urang mah ya orang Sunda ya, orang Sunda Parahyangan termasuk Tangerang, Serang, Banten. Jadi kan aya pri kemanusiaan, aya pertimbangan-pertimbangan. Tapi lamun geus urang Batak geus dipermainkeun gunanya. Atuh boro-boro jelema diala duitna, darahna diuyup ku Batak mah. Baheula mah pan terkenal sia ada sia Batak emang kunaon dileg-leg sia ku Batak. Beuki jelema pan Batak. Tukang ngadaharan jelema baheula. Iyalah masalahna. Fa in
wajabati dia tuh maka setelah diproses ternyata keputusan hukum wajib diat turun tina urusan kisos kepada diat na wuziat maka diatna kudu dibagi bisawiyati kalawan rata lantaran imah nunita jeung nu dititah percis kos anu maksa jeung nu dipaksa bae artina aya kesirkahan ku ayana sakitu bagi rata 100 dibagi mun pembunuhanana kuduaan ngabunuhna bagi 2 saring 50 mun tiluan bagi 3 mun ngabunuhna opatan bagi 4 berarti 100 dibagi 4 siring 25 gitulah ngakuari mah motif pembunuhan anu babarengan kutiluan teh berbeda-beda agama nu dibunuhna Islam nu ngabunuhna nu duaan Islam nu saurang mah kafir atau dibalikan nu terbunuh kafir nu ngabunuh Islam nailah beda-beda atau akur pada kafir atau akur pada muslim di negara geus diatur sanajan negarana Islam tetap kafir mah bakal aya bae. Komo di negara demokrasi mah memang hukum nagenangin kafir, geus kafir lah anu berkembang pesat. Lantaran kitabna lain make kitab Al-Qur'an, lain make kitab samawi kafir mah, make kitab ape. Disebut dengan singkat kitab huwab. Mantap nama bisa ngahuwab. Kayak hak asasi manusia atau bisa dikutak-atik hak asasi manusia salilana moal aya kedamaian melalui negara demokrasi moal aya kedamaian jeung doraka pancena para sahabat dia make demokrasi untuk mendirikan negara Islam. Begitu Kangjeng Nabi pupus, tidak boleh ada yang menyentuh. Untuk pengurusannya berarti harus ada pemimpin. Dan pemimpinnya belum terlaksana. Maka dipending heula pengurusan Kangjeng Nabi. Urang kuarima membuat pemimpin heula khalifah. Mulalilah didinya aya demokrasi. Suara terbanyak saha? Maka suara terbanyak adalah Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama. Kekarak Abu Bakar Siddiq bertindak untuk memimpin mulasara pengurusan Kangjeng Nabi dan selanjutnya. Setelah Abu Bakar Siddiq wafat, maka terjadilah pemilihan untuk Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar wafat, terjadilah pemilihan untuk Sayyidina Utsman. Dahsyat lain lalagaan. Ketika Sayyidina Umar pupus maut, nailah ayat 2 kandidat anu luar biasa istimewana. Hiji adalah Abdurrahman bin Auf, nomor kedua Sayyidina Utsman. Nu lain-lain tidak masuk nominasi, teu asup karena kriteria kandidat khalifah. Kumaha Sayyidina Utsman mah cicing bae. Ketika titah karep cicing bae. Kula mah embung cek manehanana kudu terpilih jadi khalifah, berat pundak kula untuk mengurusi umat negara jeung bangsa. Lain naon aset loba tapi tanggung jawab di akhirat engke daripada hanya kula dahar nginum boga kendaraan mewah di akhiratna kudu ngerebek di neraka jahanam kajeun teu jadi khalifah cek Sayyidina Utsman. Batur mah sarieun, batur mah ahli Allah mah di urang mah malah nyogok kuari nu disogokna ge walah eta bujurna udara radas. Kiai ambeien urut disogok mari Abdurrahman bin Auf tampil
cek manehanana kulama teu hayang terpilih cuman kulama demi umat minimal anu akur jeung Sidina Umar. Setelah tidak ada Sidina Umar harus dipertahankan kejujuran dan keadilan. Kadanan ngaleuwihan Sidina Umar mah cek Abdurrahman bin Auf ieu urang nuturkeun Sidina Umar bae ge seseleh jujur jeung adilna nampak di dunia Sidina Umar. Hiji. Nomor kedua, fakir miskin terangkat disumbang ku Sidina Umar. Yang ketiga, tidak ada korupsi sama sekali. Lantaran deuk kumaha korupsina, satu saat sahabat datang ke Sidina Umar. Penting ditanya ku Sidina Umar, urusanana berhubungan jeung nagara apa pribadi? Pribadi tuan. Lamun urusan pribadi tungguan sakedeung pareuman heula da Umar akarak ngobrol popoekan. Cek sahabat pan urang popoekan pan tadi urusan pribadi atuh mantak naon eta damar di pareuman pan eta mah damar jeung urusan rakyat. Lamun eta ku urang dipake urusan pribadi urang dituntut ku Gusti Allah korupsi damar berarti cacaang teu hayang aing cek Sidina Umar persis kos di negara urang. Jadi kuaribat teu baroga kaisin kandidat teh nyaritakeun Kangjeng Nabi, nyaritakeun sahabat, nyaritakeun khalifah. Ai dirina bobolokot ku tai. Teu baroga kaisin tatangkorakan jigat teh. Mun ulah nyaritakeun sahabat mah boro-boro nyana kiai ge nyaritakeun sahabat ang-angan. Isin jasa isin. Komo kandidat mah Masya Allah mantak negara bagi ajur bagi rusak. Tasih dia Umar mah kos kitu cacaang bae. Ditanya heula pribadi apa urusan negara? Urusan rakyat, urusan umum, pribadi pareuman. Masya Allah mantak alhamdulillah di Tangerang mah ye di Tangerang. Eta mobil plat beureum bae nu sok disebut mobil naon eta ngaranna? Pentaris. Teu waniun make lamun lain ka kantor. Istimewa di Tangerang. Eueuh nu waniun. Lantaran sieun ka di akhiratna paling mun deuk dipake diganti sarena kuno hideung. Apabila eta kene boloon bin tolol bin goblok bin ngerbak sia di neraka. Aing mah ngan ngabejaan doang teu hayang aing mah. Los mobil bawa ku sia lagleg ku sia. Dikaluhan sia ku mobil ke di akhirat. Dengekeun ku dengkul sia ulah ku ceuli. Sebab ku ceuli mah asup di dieu keluar di dieu. Balik sia ka ditu aing mah teu hayang ngadenge cenah kaki uci balik. Aing mah ngan ngabejaan doang. Tah pentaris bae ge geus haram. Komo ngalegleg korupsi mah. Kuari mah berita korupsi teh geus teh aneh. Geus teh aneh berita korupsi teh. Murikak bulu de kumaha ngomeanana ieu ka hareup. Itulah Abdurrahman bin Auf. Ulama hayang ningali kejujuran Sayyidina Umar, hayang neruskeun kejujuran Sayyidina Umar. Minimal akur kadanan kudu leuwih mah. Kurang kuring nyaritakeun kitu lain hayang nanaon kulima andai kata kuring terpilih siap untuk melaksanakan tugas-tugas kaula sebagai khalifah pengganti Sayyidina Umar. Suara timimiti 50% naik menjadi 70%, naik menjadi 100%. Diolah sapeting didinya antara Sayyidina Utsman jeung Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Suara masyarakatnya 100% Abdurrahman yang harus jadi khalifah sebab geus kadenge suarana ku urang. Tapi setelah diteliti ku politikus-politikus saat eta, ku para penggede-penggede jeung inohong sapeting ngolah antara Abdurrahman jeung Sayyidina Umar. Dari bahasa Abdurrahman bin Auf, lastu ikhtartu, saya tidak ingin terpilih. Dari bahasa itulah bahasa yang ingin terpilih. Dan menonjolkan soal keberadaan Sayyidina Umar yang siap untuk melanjutkan. Ini adalah merupakan suatu bahasa yang takabur. Jadi menonjol ingin dipilih. Nabi tidak pernah memilih seorang pemimpin yang ingin dipilih. 100% suara rakyat untuk Abdurrahman bin Auf,
tapi untuk malam kedua isuk-isuk diolah deui sapeting begitu adzan subuh Allahu akbar beres salat subuh isuk-isuk nu dibeat adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kaget kabeh. Suara terbanyak adalah Abdurrahman bin Auf, tapi ternyata begitu beat isuk-isuk beat saurang-saurang. Jadi dibejakeun ku para pengurus kriteria kandidat dari dua kandidat antara Abdurrahman bin Auf jeung Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman mah orangnya pendiam tapi pasti. Sayyidina Utsman tidak pernah berbicara tapi seakan-akan tanggung jawabnya besar. Sebab jaknya kuring membung sieun, jelema nu sieun berarti siap tanggung jawab. Kitulah setelah diolah luar biasa dari bahasa-bahasa kandidat, ieu adalah dicerna ku para pengurus, ku para panitia. Jadi tina bahasa Sayyidina Utsman kula masieun ulah dipilih tanggung jawabna di akhirat kumaha berarti nya sieun korupsi sieun salah ieu pamimpin lain anu teu terjelan. Nomor kedua cek Sayyidina Utsman kula mamaning ulah dipilih bae lantaran asana berat jasa tanggung jawab untuk umat bangsa jeung negara berarti siap tanggung jawab di jero kos kieu teh daripada nu bahasa lastu ikhtartu cek Abdurrahman bin Auf. Begitu isuk-isuk rakyat supaya beat siapa yang harus dipilih ternyata hampir 100% 90% Sayyidina Utsman. Gitulah dalam pemilihan demokrasi. Suara ieu bagus ke letik deui, suara ieu letik ke gede, suara ieu gede ke letik. Kitu di masyarakat mah ketek terakhir Sayyidina Utsman. Ngurucut cai mata Sayyidina Utsman, kula numbung tapi terpilih. Setelah terpilih, beat seluruh rakyat Madinah untuk memberikan amanah kepada Sayyidina Utsman, melanjutkan tonggak kepemimpinan dari Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman. Cek Sayyidina Utsman, silahkan kula bimbing, kula kritik. Andai kata aya kesalahan-kesalahan, saha bae. Andai kata aya ketimpangan-ketimpangan, siapa saja. Andai kata aya kurang kejujuran jeung keadilan, sahabat tegor kaula. Harita keneh kula bakal dirobah setelah adu argumentasi. Silakan mulai dari rakyat besar sampai rakyat kecil, tegor kula. Percis kos diurang. Kos kitu entak adem dipimpin ku Sayyidina Utsman. Masya Allah, demokrasi dalam rangka memilih pemimpin sebagai khalifah. Urang mah demokrasi teh demokrasi kos kieu. Urang mah diberean duit titah milih teh disogok urang ar-rasy wal murtasifin geus nyaun kiai ge endahan kiai nu panggede-gedena. Dek percaya kumaha rakyat ka kiai nu disogok. Ulah nyalahkeun sasaha lamun rukun wuduna teu laku di masyarakat. Lantaran tadi sinaran ku Gusti Allah, komo datang ka dibere sekupi. Aya kiai dibere mobil segala, ngeunaheun di dunia mah los. Eueuh masalah, tapi sapinahna teu laku dipasarkeun di mana bae ge. Bahasa rukun wudu teu laku, ulah disalahkeun, engke encan di akhirat. Di dunia bae ge mambud masyarakat geus teu hayangeun ngadengekeun, padahal kitab nu dibacakeun ku kiai itu sapina, ku kiai eta ge sapina, tapi teu bisa teu ngeunaheun ka masyarakat. Bicarana ngeunaheun si eta tapi teu hayangeun masyarakat, ulah disalahkeun lantaran aya sekupi. Teu karasa panyakit di dirina. Da cenah mah disogok teu kanyawani ku batur lebih parah. Aing mah cenah teu kanyawan ku sasaha disogok ge. Antara naik mah bisaan kaditu kieu zul wajhain boga dua beungeut katut nyokot KWH nyeblok leuwih parah. Iya tuh bandingan geus bae izin mah ka Allah ulah ka jelema. Gusti Abdi mah ja izin dibere nu kitu teh teu hayang aya leutik mah kecuali gede. Lebih goblok deh mah tuh. Beresna. Mantap kayak sih ada jadi kiai di akhir zaman. Allah ningalikeun awas zahiran wa batinan ku jelema mah bisa nyumput tapi di mata Allah saha nu bisa nyumput. Aju kanyahoan antara nu narima jeung nu teu narima. Di mana reaksi efek daripada
duit tersebut kadele bakal sebab hati mah teu bisa dibohongan nurani teu bisa dibohong miniti nyana isinin kapanggih jeung kiai anu tilok narima teh isinin nyumput nyana teh nyumput kurang anu aing isin nyana perasaan kurang ngeridit ai ngeridit bae ge kapanggih jeung kiai anu ngaharamkeun ngeridit isin mung mah cenah moal ka ngaji aing kulana can anggeus kreditan ieu mah kiai anu lian kiai ona kaisin teman jelema mung mah ka kapanggih cenah jeung kiai teh kurang kitu aing kamari disumbang ku atut isin lah isin naon nya jelema aing jelema beuki tolol teh mah ka Allah teh isin ka jelema teh isin benerna atuh sakali haram bae geus atuh tah geus kos kitu bae tah bacaan coba ge kitab-kitab sufi bacaan coba ge riwayat-riwayat orang-orang ahli Allah geus moal mislek deui sebabnya nu boga kayakinan ka Gusti Allah yakin mah katodel saeutik bahaya turun sinar ilahina turun pokona mah lamun geus eueuh sinar ilahi cahaya ilahi moal bisa tampil di TV cahaya ilahian Masya Allah karim tak itulah uziat bain kafahu ahadu mabagot lamun akur kanu dibunuh teh salah sahiji di antara dua pembunuh nu maksa jeung nu dipaksa nu dibunuhna andai katana kafir zimmi ari nu ngabunuh nu duaan teh nu hiji kafir zimmi nu hiji muslim Umar sebagai kafir zimmi dibunuh ku Ki Zaid jeung Ki Khalid ai Ki Zaid nama agamana Islam sebagai orang muslim ari Ki Khalidna sarua pada kafir zimmi da ieu kumaha ieu cara pengaturan hukum untuk memonis pembunuh tersebut fa in kafahumun ngakuran ka Umar sebagai terbunuh aduhuma salah saijina Zaid jeung Khalid ari Umar agamana kafir zimmi Khalid sarua ahaduhuma Khalid ari Ki Zaid nama muslim pal kisos alaihi hukum ta'akur kisos kudu diterapkeun kanu mukafaah Khalid agamana akur jeung nu terbunuh iyalah nu kudu dikisos adapun Ki Zaid sebagai orang muslim nah ieu mah lain kisos harus diponis dengan diat Masya Allah gitu keputusan hukum teh ngan diatna engke jadi setengah kayak orang atur di akhir ieu mah kakara keputusan nyaritakeun diatna engke di akhir aya diat ka bagi sabaraha mistina kumaha nah ieu engke bakal diaturna wow ieu mah jadi angel keneh sebab ieu mah pihakimeun ngaji pihakimeun ieu mah lantaran ieu mah untuk memutus memonis nyawa teu meunang sambarangan Masya Allah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan teu berlaku ieu hukum di Indonesia tapi urang ngaji ieu mah teu bisa ge teu nanaon ieu mah ye ngaji menang ganjaran sanajan teu bisa ieu mah teu nanaon sebab teu berlaku di negara urang mantak ieu mah deuk HS lagi bahasa geus cek HS aing teu kudu ditihat geus teu kudu dititahan ku kiai geus HS heula aing geus itu kudu dititahan insyaallah da eta hukum teh geus teu berlaku di urang mah nu berlaku teh mun nyaritakeun wudu jang pribadi bisa sanajan di negara teh dipandu nyaritakeun salat nyaritakeun puasa jang mayoritas keneh di negara urang teh tapi ketika geus melangkah ke urusan zakat wajib dipaksa ku pemerintah eueuh undang-undangna di urang
lamun urang nuturkeun aturan-aturan syariat mantep di negara. Zakat misalnya sakabupaten mun kula jadi bupatina kebeneran nagarana negara Islam kecil ujianana atau di negara demokrasi ge asal otonomi daerahna diberlakukan kecil sama DPR nyen undang-undang supaya wajib zakat di naon kitu ngaranna dibuat supaya tertera hukum perda wajib zakat bagi orang yang istitoah. Kadieuna kan lamun geus kos kitu tah, mun geus kos kita kan dibuat engke kalau tidak memberikan zakat dikenakan sanksi. Kaditu nah geus loba lah. Pokona mantan diserahkeun ka DPR geus teh. Geus bupati batak aya. Ada berapa kecamatan di kabupaten urang nyebutna ge janyana bupati. Dula ya misalnya. Aya 14 anak kiai per kecamatan aya sabaraha desa aya macam-macam kiai 15 14 aya 13 oh iya desa eta kos itu dibuat coba kuari aturan-aturanna per desa sabaraha jelema nu wajib zakat dalam usaha tok dibuat tim sabaraha fakir miskin per desa yo dibuat kos kitu teh usul ka bupati beres di desa teh anu usaha zaid pengusaha anu per bulan sekian berarti per tahun sekian Umar pengusaha anu atuh babari tah kos kitu mah naon kitu ngarang ngadata kos kitu mah jadi bayar buara raekeun sapira sadesa saeutik tah kos kitu fakir miskin per desa sabaraha aya 50 misalnya atau 100 anu parah jasa ya gas ketika datang ke waktuna tidak zakat dibuatkan wadah zakatna lain wadah zakat cara diurang bas badan amil zakat aja tepuguh imanien aturan mun otonomi daerah nah berlaku kula jadi bupatina anggat kaluhur ya zakat naik di kecamatan naik ke kabupaten diatur ya geus aya tadi dia iya bakul iya kecamatan Pasar Kemis bakul bae geus urang mah bahasana geus nu godag ieu mah ya gedean setik ieu mah kecamatan Cikupa iya nu ieu boboko curug letik nama halo semacam-macam geus tah iya geus gampang jasa carana kumaha menurut aturan Islam nikmat panggil camat di kecamatan Pasar Kemis jeung desana lurah jeung kepala desana aya sabaraha kepala desa aya 13 panggil ka di kecamatan di desa Pasar di desa Sukamantri aya sabaraha nu parah jasa ye 100 sia di desa Pasar Kemis sabaraha lurah desa aya sabaraha garua 100 sia Cikupa kula sia tuh cak lurah dengan sudah ngomong masih siapa yang dihormat kepala desa teh ulah loba omong saya siapa baik pan aing atasan sia atuh siapa ulah jemput bapak ka aing abah Pak Bupati Selon ya mah ya udah dirantai bupati nah kuari kieu ieu dana teh aya 10 miliar di desa Sukamantri aya 100 anu parah jasa supaya tahun hareupeuna na jadi sugih teu kudu narima zakat dibere modal tah henteu bisa 100an 50 bae titah usaha ke 50 depending jang tahun hareup perdesana dipilihan bila memungkinkan 20 bae kena usaha panggil lu 20 teh dengan cara tartib coba mana yang terparah panggil lu 20 saya siang ngaran abdi ngaran teh asli nama ti Jawa Jawa sia cicing di sudah lama Pak siapa lain Jawa ya mah meureun Madura ya iya pecampuran Madura saya nikah di Pasar Kemis Pak
Terus sekarang jualan apa? Dulu jualan sate. Rugi saya. Kenapa ruginya apa tidak laku? Bukan Pak, ada yang garong. Siapa yang garongnya? Istri saya sendiri. Wah, beres. Kamu siap mau usaha lagi? Sangat siap Pak, sangat siap. Mau apa? Saya mau jualan sate lagi, cuman kalau ada modal saya tidak ditanggung-tanggung, tinggal dipanggul-panggul begini. Mau bagaimana? Saya mau buat mau apa namanya, kios yang besar, sate Madura, strip Sukamantri. Oh iya, bagus sudah. Kira-kira modalnya berapa? Ya Bapak mau kasih modalnya berapa? Kalau kecil ya kecil lagi, saya paling beli kambing. Kalau besar ya saya beli sapi. Ini sate ayam apa sate kambing? Campur-campur Pak. Aduh, diberi guys modal. Cukup 10 juta. Wow Pak, bukan cukup lagi, bisa beli rumah Pak. Oh iya, jangan beli rumah. Ini usaha bego. Tukang sate tolol ini ya. Waduh, jadi ayat tim untuk membimbing bagaimana jalannya usaha dan kumaha ayang ke. Nah jadi beres 10 juta tak, alhamdulillah, supaya tahun harapnya nak ente aya dina kitu daftaran fakir miskin. Jadi lamun geus 20 berarti tinggal 80 deui. Nah tahun berikutnya tina zakat tersebut dirikan lagi kepada yang 20, tinggal 60 deui. Aturan negara di khalifah teh kos kitu mantep jasa. Jadi lamun 100 sabaraha tahunan, lamun gede modal pasar kemis papan gede atuh. Nguas zakat teh untuk sekecamatan pasar kemis sabuara urang. Boh, luar biasa. Tereken zakat paksa. Negara teh aya kewenangan urang wajib untuk memaksa. Beres, boyong ka ditu. Tarak diatur. Coba di desa Sukamantri kuari fakir miskin ya sabaraha mengurang Pak, alhamdulillah. Sabaraha kuari? Tinggal 40. Cuman yang tadinya kaya sekarang jadi susah lagi Pak. Wah, ya kumaha aturanna moal beres-beres ya mah. Atuh memang moal aya beres mah ngan nu ieu terangkat. Terus bae, terus engke rapi. Sampaikan ka engke moal aya fakir miskin dibuat ditenden di Baitul Mal untuk kepentingan umum deui. Mantep jasa babari jasa beneran, masya Allah subhanallah. Sekala kadang ngelakang jadi bupati ge kos kitu tah. Kunaon gitu hayang korupsi doang ngeunaheun. Iker cerita hukum Islam secara global untuk mengangkat fakir miskin dibere ku Imam Syafi'i carana kidituna menang ti junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan ge dina kitab nu mentak sok aya kiai usul ka kula nanyakeun masalah kiai si pembagian zakat di urang ku kiamat kunaon emang jadi nu bagus mah ieu teh dikhususkeun digedekeun ka fakir miskin teh supaya tahun hareup teh narima zakat. Nu berwenang dan kewenangan mengatur seperti itu adalah negara lain urang, kecuali di urang gak terangkum ya urang ayeuna mah nyeun independen. Naon ke independen aing ge teu nyaho eta. Independen teh ngadenge doang geus. Pokona mah kumaha aing bae geus lah. Itu sakola rarese. Kamari anu ngundang ke Jakarta cek jadi kiai pengen didatengin mulu dan di mana di Jakarta. Lu enggak pernah ngedengerin ngaji di Cilongok? Pernah. Kan gua mah enggak bisa bahasa Melayu. Itu ngomong apa? Iya, lupa ini mah lagi ngomong kalau ceramah kagak bisa. Gua bisa juga bahasa Sepatan kan kagak bagus. Iya masa ceramah pakai bahasa Sepatan. Anak-anak dan kawan-kawan sekalian itu kemana itu si Anu ya kagak ada. Gue cari dia kagak ada. Rupanya ada di pojok. Kan kagak bagus bahasa pidato begitu. Seringnya mah. Aku katanya suka main-main aja kiai beneran ini mah suka enggak bisa. Ya ntar bisa sepotongnya ke sono kagok. Nggak bisa dah pokoknya. Atai gua kaku bae teu bisa bae. Ai praknyana mah rekaman keur ieu cenah ini, rekaman Pak Kiai di Gondrong itu bagus. Itu dulu. Aya bae teh jelema deui boga rekamanana. Ini waktu di Gondrong itu mulus bahasanya itu. Itu dulu waktu masih muda, sekarang kan udah tua. Ya udah jelema ka aing ngondang. Embung we pokona mah embung we. Geus ulah ngarondang ka kula nu bararia saya diondang bae, kula geus lah.
geus embung gula mah dia lain embung teu nyaho kana ganjaranna lain geus henteu bae pokona mah boga pagawean khusus di imah itu percayaan itu udah kayak heran ya. Aduh, Masya Allah, geus ulah. Tah, kuari anu akur agamana Khalid kisos. Zaid lantaran muslimnya nama turun teu akurnya nama diat setengah ge diaturna di panderi untuk mengeluarkan diat imak keputusan hukum doang. Jadi pabelit lah urang geus caritakeun hukum mah sebab moal kaluar ti persidangan ngan teu hese persidangan ge moal aya nu bubulanan taunan lamun niatna ikhlas atuh ieu mah geus sataun can geus sidang naon nu disidang itu pege karena banyaknya kasus kan jadi itu sidang enggak selesai tai kutil lo banyak berapa sih udah diselesaikan aja tuh selesai atuh lain gitu jadi orang mah Masya Allah barang nanya kan boga kasus selesai encan ayolah nyawa terus nyontek mah BAKB iyalah anu sok diomongkeun ku MZ ya urusannya adalah kambing tapi yang habis kerbau kaharti teh MZ teh almarhum bisaan eta urusannya cuma anak ayam tapi habisnya sapi bener eta hebat eta kos kitu dikitu-kitu ge sugan atuh aya ngerennya hakim atuh henteu sugan jaksa aya ngerennya atuh henteu nafsi bae tapi aya henteu kitu aya dibere taufik mah nya kukula dicaritakeun di Bandung hiji ketika nyana ngadengekeun pengajian almarhum Ang Badem icung guru kula eureun jadi jaksana bahkan jadi santri jieun imah didinya digentur urang mun kagentur memeh makam naik didinya aya bangunan eta imah jaksa di zaman kula di Picung eta nyana sadar moal beres urang hirup jadi jaksa urang Bandung aslina terus ngaji bae dagang biasa manehanana henteu jadi jaksa keur bujurna istimewana jadi jaksa di Bandung besi kagentur memeh makam naik kurang aya bangunan di dia eta bangunan seorang jaksa kuari ge betapa kokoh komo baheula zaman kula di zaman almarhum abah aya seorang jaksa mal dibejakeun urang mamanana nyana ngadengekeun ngaji di almarhum di dia barang balik ti dia muriang ateul bae awakna ateul geus ka dokter teu cager ka dokter zaka bahkan ka Singapura balik deui ka dieu tetep ateul ngadeikeun ngaji deui cek abah teh boa ateul tegoran meureun boa teuing tegoran ti Allah ulah jadi jaksa meureun harita keneh di zaman almarhum eureun jadi jaksana dagang ngawarung bae salamet sakaratil maut nage sakaratil maut cek keluarga kadenge ku keluarga maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pos tah gitulah ai dibere taufik mah ai henteu mah lah ora kene ngadekeun ki uci moal ngaji aing mah kan sanu nitahan ngaji ka dieu aing geus teu nitahan teu sama sekali antum moal bae tapi teh saeutik deui aya PNS ge hayang pensiun muda sieun berarti duh kiai cenah mun terus ieu jadi PNS moal beres usul pensiun muda bae loba ai eureun sakaligus mareuna nanti bisa pensiun muda bae aya jadi pengusaha geus gede bebeja ka kula bandeukeun bae cenah kiai lah usahana kuda rugi lain sieun rugi tambah teu beres bangkrut tambah masyaallah geus rupa-rupa lah di dunia ieu geus kula tugas kula mangan sakadar nyampekeun ngan sakadar gitu merenya ho adapun taufik menyulusup ka hatena masing-masing geus dibejaan ge bahwa ulah disogok waya datang masuk permi dicokot bae eta mah terserah kula mah geus kabejaan kiaina disogok teh ulah nyebut ke ulah nanya aing pokona aing mah disogok kumaha aing bae meureun kiai mah gede kumaha aing bae atuh pokona
sok aya nyawa ka aing tolol. Nah, bal qisas alai walau akraha baligun murahikon Zaid orang dewasa ari ki Khalid budak anu hampir balik encan berarti ai balik lalaki maku umur mah 15 tahun atawa keluar cai mani awewe 9 tahun atawa keluar cai mani geus di bawah 15 tahun eta ngaranna encan balik lamun geus 14 tahun leuwih murahik ngaranna mendekati masa balik murahik di bawah 14 eta ngaranna sobi budak na ieu mah 14 naik seetik 15 can datang murahik ta eta teh can kewajiban salat eta teh can kewajiban puasa andai katanya ngalaksanakeun salat ngalaksanakeun puasa ganjaranana jang indung bapana. Nanti kurang mau ngajak ngaji ke anak diganjar jang bapana ditahan sholat ke anak umurna 5 tahun umur 10 tahun umur 12 13 jana sholat baik ganjaran anak jang bapana lantaran nyana nama can mukalap ngarana encan dititah ku Gusti Allah besi berateun kayak bae geus 15 tahun mantak pas nek 15 tahun cek Syekh Nawawi tanara wajib maca 2 kalimat syahadat begitu memasuki masa balik. Begitu memasuki masa balik, bapak ngagarokeun ngadeceng ya. Sia lahir tanggal sekian, bulan sekian. Jadi pas poe ieu sia teh balik 15 tahun. Ayo masuk syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes, siap sia ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun puasa jeung hukum-hukum Gusti Allah. Mohon pernah orang kerdetik digerokeun ku bapak tidak maca syahadat atin teh ja bapana ge teu beres syahadat mah ge syahadat ku ari bae eta cek Syekh Nawawi untuk supaya memantapkan ruhani ka Gusti Allah begitu memasuki masa balik syahadat kadinya kahandapna kumaha lamun baheula henteu maca syahadat kuari bae pan geus di jero salat lain deui teh mah syahadat salat teh mah ieu mah syahadat urang di luar balik maca 2 kalimat syahadat. Nah Zaid jelema dewasa atawa ki Umar ay Khalid murahik kuari ki Zaid maksa ka ki Khalid supaya ngabunuh ki Umar lihat ka dia sia aya naon Pak Zaid ka dia adik ye sia nyawa ye naon ye belati pansia mah anak jawara di MTG boga kawani lain deui aing lengkah-lengkah sia bangun harangesan jasa ye sok itu lain sia dididik ku kolot sia geus datang ka mana jurus dia dia jurus aya waya gelut mah sebenarnya mah kumang lain aing mah nanyakeun jurus aing nanyakeun gelut jurus dia datang ka mana alhamdulillah geus khotam sia geus sapeureuh geus make naon make rohto ye tuh nyeri mata tuh tama peureuh nyeri atuh sapeureuh nyeri mata mah kabehan tama geus make naon make kayu kadongdong eta ge jang nyeri mata kene aduh manya pencam make kadongdong make naon tuh kugus ya geus lah make naon tuh make paci-paci buta sia udah gua riwat jawan paci-paci naon geus teu nyaho loba nu teu nyaho lah nah lamun geus dipeureum engke beda aya nu ngolebat ge kadeuleuna musuh bae itu kang ge bangun kadeuleu bae tah asal geus dipeureum bae kos kitu
make naon cenah kiai peureuhna neangan cabai rawit nu gede ditutuan aja sia balik aja sapeureuh sorangan buta sia ulah sapeureuh sasapeureuhna teu aya menyem-menyemna ti guru mentek jelema boga pencama set aya nu liwat kadeuleu euy Karawang liwat tolol jasa tah siapa mana ieu lain deui lingas ku aing kadeleuna ge jeung kadeuleu ku aing aya diuk sia mah lain deui panta masang kuda-kuda bae aya dititak ku guruna kitu mun diuk sila teh nya mah lain deui bae rada nganggang bae nu katuhun abe babari nyepak gitu pokoknya beda be nu boga pencama kepat teh lain deui kepat ieu ge kitu bae tah lain pencak ieu nari meureun ya 12 lah tukang pencak jeung nari ka dieu sialit aing boga musuh ngaran Umar urusan naon tuh limbah aing dicokot eta teh nyawa aing hirup aing teh di dinya sedangkeun ku ari dicokot teh kurang cikupa nyawa aing dicokot berarti nyawanya nakul melayang ye cekolit teh aing ngaju hareudang ngadenge kitu makana aya anak jawara mah beda ngadenge kitu teh hareudang aya lain anak jawara mah ieu atuh sapira limbala henteu aya anak jawara mah lain aing haju hareudang cek cenah teh ngadenge kitu ceknya mah eueuh aba aing meureun dueuh eta beda anak jawara mah Masya Allah mantak ke lid wani kaki Umar 5 ulah hiji 5 ringkus wani Aisyah ngomong bener olid aduh naga ringkus 5 wani Aisyah serius ya kasih wani entah sia oh serius siap dah siap beneran teh waduh kula itu ngabunuh pan kula budak kene embung kula mah kakarak datang ka main simplong main bola tah kuda teh eta TK jajawaran teh kos kitu main simplong jakna teh remi kula dipaksa ku kolot kudu bisa bae mun gaple kudu bisa bae heran tak abah sih sakjana teh aju main sintir teh ada carana ge geus bejaan ku abah lamun sia jadi bandarna tah leungeun sia kudu kieu tah besingke di dieu tah cicingna ku sia tedetkeun kitu tah supaya ulah geus beja aja tuh geus abah sia hebat amat nyaho tah abah aya cara-cara naon palingan teu daekeureun di dinya tah eureuna di monyet bae lid sia awas lamun sia teu daek kabuluh ka ditu ku aing siana dikerekep sia sok itu mang jayan mah pokoknya siap tuh menang teh bunuh sia mun teu sia ku aing dibunuh wah bunuh awas ya teh nyaho aing atuh nyaho heuh ami aing mah lamun sakali nitah ku sia teh dilaksanakeun siana ku aing waduh jadi dipaksa Ki Khalid kita ngabunuh Ki Umar ku Ki Zaid sulit untuk menghindar dari pemaksaan tersebut. Andai kata Khalid bisa menghindar, ia mah teu bisa menghindar, sulitlah untuk menghindar. Dibunuhlah ku Ki Khalid lantaran cerdasnya nama dina pencana. Cimande tamat, Cikalong tamat, Cikaret tamat, wah taralamat kabeh geus pokona nama pokona. Wah geus luar biasa geus. Nah dengan cepat Umar terbunuh. Status pembunuhan kieu kuari bahwa Ki Zaid maksa Khalid supaya membunuh Umar. Tah pemaksaan Zaid terhadap Khalid nu statusna umur Khalid ieu di bawah baleg can kena hukum kapan tamah goer mukallaf kene salat ge can wajib zakat can wajib kuari ngayakeun pembunuhan dipaksa ku Ki Zaid kumaha tah hukumna mun dibejakeun ka kurang menta ka urang kumaha keputusanna urang bingung urang heueuh nya pan can baleg aja pan eta pan ditita dipaksa
bingung aing atau emang bingung na urang bingung baja boro-boro nu hese kitu nu babari kieu bingung bae sujud-sujud bae banteu salat bingung urang mah eta nu teu bingung urang kabehan bingung manggi aya jelema nu salat ieu na kikieuan curugna asyhadu an la ilaha illallah kikieuan bingung urang mah itu salat naon kikieuan baheran ning mah tanya jelemana heula tanya ki ulan ai tadi salat kikieuan ku naon atuh aki mah lilinieun juga geus bingung teh heula bae orang lilinieun sial katipu aing ku si aki-aki mah teh kula kasuuzon bateng lilinieun milanan suuzon asana persis kajian hukuman persis ditanya lilinieun coba ki heula mun bener lilinieun coba nu kenca oh bener ieu mah berarti soheh lilinieun ieu mah lain lilinieun gegempaeun asan ieu mah ulah waktu uzon munayana naon teh surang subuh Allahumma hdini fi man hadait wa fi man hadait aya deui ki Umar nya mah henteu kunut ngarada kebal doang ieu teh diangkat wah Muhammadiyah kajen kuku mah ge Muhammadiyah tanya ku aing saya tadi salat subuh kan saya teh kunut Muhammadiyahnya isin aing berang teuing oh berang teuing hai sugan aing Muhammadiyah izin aing kieuna basa cak batur teh apa eta kunut di poe ulah wakasuzon delana masyaallah urang wakasuzon ulah waka tenang we ta walau akroha lamun Zaid maksa baligun sorang jelema nu geus balik Zaid pelimbah murohikon kaki Khalid nu kakarak ge umurna mendekati balik mana ieu nu kudu dikisos pembunuh pelaku pembunuhan apakah nu maksa panggil ku hakim Khalid ya Pak kamu telah membunuh Umar betul betul Pak kenapa kamu lakukan pembunuhan tersebut saya dipaksa oleh siapa oleh Bapak Zaid wah Zaid mana Zaid Pasar Kemis asli dia orang Pasar Kemis bukan dia orang Madura Pak di Pasar Kemis tidak pernah ada orang yang membunuh Pak bersih di Pasar Kemis Pak. Ada juga 1-2 orang sekarang mungkin 10 lah saya langsung ngacolin panggil Zaid panggil Zaid ya Pak kenal dengan ini kenal siapa itu Khalid kitu heula pan ya kenal ini tidak Pak saya tidak kenal cok Khalid sia goblok aing manja teu kenal ka aing tidak Pak saya tidak kenal Pak yang betul Zaid posisi rumah di mana saya di Terep Pak bukan Terep iya Pak, saya orang Jawa tadi jadi terlepas saya. Tak bisa nyebut ngirim surat pada yang terhormat sekian saya gerendeng. Lainnya nama dibacana gerendeng. Ya gerendeng. Aya di rumah cacak babatur lain gerendeng tapi gerendeng. Oh nu bener hiji-hiji acan. Nu ya gerendeng, nu ya gerendeng. Aya teh nyaho bebeja atuh lain gerendeng, lain gerendeng. Gerendeng. Oh iya. Tuh maca teu nyaho mah baca kos itu pan. Kos urang Lampung maca surat urang Sunda. Urang Sunda tah eta moal beres kajen hukum mah ge. Begitu dibaca surat nama ge Sunda kapan kahatur kakanda atawa kakak di tempat alhamdulillah ieu di Jawa mah ayeuna nuju seueur musibah dibaca ku urang Lampung. Alhamdulillah di Jawa mah nuju ser musibah. Tegartian gue jadi kok ser cekenanya. Ini gimana ini kok ada ser di sini? Mal beres. Kadang tak kudu eta. Lain ser atuh naon? Seueur. Oh iya. Jadi baca kurang Lampung mah. Oh iya di Jawa nuju ser musibah. Bagaimana ya jangan nanti. Ada batek bocah baca teh atuh sarua kok mau maca Arab mah.
Macara mah hese jasa, Masya Allah, hampir baik urang kepleset bae mun teu nyaho mubtada khobar syarat jawab fiil jeung fa'il. Watuh kitab balain bandrak-bandrakeun hese maca kitab mah. Mun bisa kabeh maca kitab, watuh kabeh ge nararikmateun. Emang maca kitab teu nikmat teu nikmat. Maca kitab teh kapan urang teh ngobrol jeung wali. Weuy, suk-suk bari ngopi surudut. Waduh, campur majikan naon gak rame jasa ya. Majikannya kabaran mas antret coba kak naon sih rame naon. Kita mah lain rame tibalik kak. Nggak serame rame tibalik. Aduh, belum desa. Masa eta mah sarua jeung eta teh ya aki-aki teu bisa maca koran. Masya Allah. Kunaon cak incuna jeung cak anak. Waduh. Korenganan bener-bener musibah. Udah tuh mobil dibalik. Kok kabeh cak jera dibalik. Beri dia ku anakna. Lain dibalik. Eta macana. Balikeun ka kieu. Ija henteu. Itu aki-aki baca koran blon. Geus ulah baca koran si aki mah dibalik kabehan. Tasbih bae mantak naon atuh. Ya Allah, ya Rabbi, hayang sok-sokan burung. Nah, walau akroha baligun Zaid seorang jelema balik maksa ki Khalid anu mendekati balik supaya ngabunuh ki Umar. Terjadilah pembunuhan sidang. Setelah disidang dipanggil maka ditanya umurnya. Lid, umur kamu berapa? Umur saya baru 14 tahun, Pak. Lahir Januari tahun gitu 75. Sekarang 2012. Atuh umur sia sabaraha? 14 tahun tolol sia mah. Aki-aki siapa tuh? Nah, ya barang dirumuskan ternyata benar. Bapakna Khalid menyatakan umurnya 14 tahun. Coba tinggal coba tina gitu naon gitu ngaranna ijazah SD na oh iya 6 tahun masuk sekolah 12 tahun sekarang tamat sekolah keluar tahun berapa sekian jadi berarti dirumuskan bener 14 tahun berarti dibawa balik can kena sanksi jelema dibawa balik can kena sanksi paeh surga jelema can balik teh lamun paeh teh salat ge surga. Mantak cek sidina alit teh hanjakal kula cenah ieu ku Gusti dijadikeun jelema jokolot mun baheula keur orok paeh meureun ngeunaheun langsung ka sorga hiji teh sidina ali ku sieun-sieunna ka neraka. Nomor kaduana Gusti abdi mun teh di dimautkeun keur leutik ku Gusti atuh naon salahna abdi mah diciptakeun ku Gusti jadi manuk bae atuh hiberan barang dahar di mana bae sakahayang engke paeh manuk mah pan jadi lebu geus urusan ari kieu mah Gusti abdi teh jadi jelema dewasa bahkan ku Gusti dibere ilmu diamanatan mun teh disampaikeun teh kumaha. Duh Gusti kurcud Sayyidina Ali mah kusieun-sieunna ka neraka datang ka ngahayal seperti eta ai di urang mah lain Gusti laula sababa iya udu yauman hayang teuing ngora balik deui Gusti abdi mah kuari geus umur 80 tahun mun ayeuna abdi umur 25 tahun mah mantep jasa dek naon kitu pa tazawaja abdi mah neuk kawin jeung urang Lampung nu pararutih teh ka jenting adatna geledeg ge aya ngahayal-hayang orang dikawin deui. Mung siap kunaon kitu mun teu hayang kawin deui. Keur ieu mah bikang hese cekeun. Hiji ge nganjangna aya meureun 2 kompi mah. Hese cenah kuari mah babari jasa awewe masyaallah jeung keur ieu mah urang panu nganjang kuari mah awewe nu nganjang. Asal di SMS bae ge nirilik wae pan kuari mah. Insyaallah ieu zaman sorga meureun kuari mah. Lain sorga jurig kuari mah zaman teh. Ku bahasia bae cak cenah. Nah iya begitu diteliti oleh ternyata murahik maka Zaid lah yang memaksa diberi putusan hukum fa'alal balighi al-qisasu
maka wajib dikenakan sanksi hukum qisas terhadap Zaid yang memaksa kepada Khalid, pemaksaan pembunuhan terhadap Umar. Kitu ge inkul mun urang ngomong berbicara berpendapat sependapat dengan ulama yang berpendapat amdus sabi amdun, ngahajana pembunuhan budak letik termasuk karena amdun. Andai kata ayah budak letik ngahaja ngabunuh, berarti ia adalah pembunuhan amdun, maka tetap yang dikenakan orang yang maksanya. Khalid aman. Wallahu a'lam.